Jodoh teh aya jodoh dunia, aya jodoh dunia akhirat. Ari jodoh dunia akhirat mah moal pegat, najan digoda, dipitnah, diuji, mah moal pegat kecuali kematian. Teu saeutik jodoh papegat di tengah jalan gara-gara selingkuh, gara-gara ekonomi, gara-gara teu kuat, teu sabar ku sifat salaki, salat tara, ngaji tara, ngan nguseup. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Hayang jadi wali mah tuh kudu tapa cara Sunan Gunung Jati atau Sunan Giri atau Sunan Kali jaga lain pangkat urang eta mah. Hayang jadi kekasih Allah mah, hayang jadi wali mah cicing sabar di mana pamajikan keur ceramah. Lamun sarwana moal bener darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan perang teh akadituna. Perempuan itu diciptakan untuk dicintai dan dilindungi, betul? Betul. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Pupung kupingkeun bager. Di balik kecantikan istrimu ada skincare yang harus kau bayar, betul? Betul. Cantik itu butuh modal, betul? Hiji pamajikan maot salakina teu ridho, mangka eta awewe mal bisa asup ka jero surga. Pamajikan mah kur hiji tugasna samina wa atona. Saya dengar, saya turut atas perintah salaki naon bae oge kecuali nitah maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati pamalam ya'mal bi sunnati ay pamar ragiba an sunnati falaysa minni, maknane wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati Dimas Fahri. Oh ganti ngaran Fahri. Nuhun kasep bager tos nikah jan tajan salah seonya. Juga terima kasih kepada teman-teman dari Rompal Porsa Kuningan, Sami-sami di bawah pimpinan Ibu Hajah Teti SPDI Cirendang Kuningan. Harusnya pakai seragam baju model daging karena dari Cirendang. Ini malah pakai seragam kue lapis, tapi keren ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Porsa. Yang belum tahu Porsa, Porsa itu singkatan Fans of Rhoma Irama and Soneta. Jadi para penggemar Rhoma Irama namanya grupnya Porsa, termasuk saya pribadi. Kang Rohan hadir. Kang Rohan mana? Kang Rohan ayat
apalagi HS. Terima kasih kepada boga CS anyar tuh di tukang Kang Komat. Itu tuh anu genut tuh ngaranna teh saya Komat saya. Nu tadi nyanyi. Oh Koman. Lain Koman. Sareng Haji Agus. Jara roger do tadi tuh. Masya Allah. Sohibul Bait, bumina nu mana sih Sohibul Bait teh? Bumina nu mana? Oh itu, oh sanes ieu. Oh salah asup meureun. Tadi ka dieu asup teh. Sohibul Bait Bapak Karto leres beserta Ibu Yuyum, kalau kita singkat jadi Karyum. Sohibul Bait sing diganti ku Allah kerugianana dengan berlipat ganda. Ngaluarkeun 150 juta sing diganti 1,5 miliar. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, apakah mereka masih ada atau sedang silih cekek? Pengantin sudah tidur? Belum? Mana ngacung? Oh itu, Masya Allah. Hai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk A dan Teteh yang baru saja melaksanakan pernikahan. Nikahnya kapan? Oh tadi isuk ya. Oh berarti belum di ya. Mungkin malam besok lah rada salse ya. Harus sudah nggak ada orang A. Diusahakan mitoha sudah HS. Nanti suka pepiluan itu. Selamat menempuh hidup baru. Selamat punya pasangan. Mudah-mudahan sampai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya tidak membawa apa-apa dari jauh karena terbalik heula kemarin teh. Tapi insyaallah nu aya di dia meureun dibawa we gitu. Selamat A dan Teteh, selamat nikah nanti berarti dinten Ahadnya. Ayeuna teh malam anyir. Komo lamun wengi Senen tangtu bakal ngahene. Komo bari nyoo Permen. Permen. Bukan nama untuk pengantin mah indah saja. Terima kasih ibu bapak sudah hadir. Jamaah banyak sekali sampai ronghok ya. Karena tanpa jamaah apalah artinya saya di sini. Sehebat apapun penceramah, seindah apapun penyanyi, mun eueuh nu ngadengkeun mah nu gelo. Ngomong sorangan eta teh anu gelo. Hapunten kasadayana tadi pun adi naik heula namina Ustad Armed. Mana teh? Eueuh yang turun. Tadi naik heula, hapuntennya emang gayana kitu eta mah. Rada sasebred. Jadi kapungkurna eta teh teu damang lami. Teu damang panas eta teh. Sakali nama santren jadi kiai, itu jadi kitu gayana teh. Tapi saya jadi tareh wau leres teh. Gayana naon teh? Tareh ngalah duitna bisaan. Coba menang duit sih. Menang duit mah turun teh salam-salam acan poho meureun. Poho meureun. Engke ku abdi diwakilan lah. Salam. Aduh ampun boga adi teh. Oh mana teh sanes jalmi di dieu teh ya Allah. Hapunten pangarsa. Hapunten. Pengen ada pating puringkak atuh. Daramang sadayana. Aduh, oh iya mah grup aki-aki belah dia mah nya. Khusus. Belah dia grup bararingung narangkep tuur ya.
Tahun itu mah ada calager belah itu mah tuh. Aduh glowing anjir. Belah dia mah campur. Nini jeung aki-aki. Lega teuing panggung teh. Cuma jeung wayang golek cocokna ieu. Uyosnya. Katingali teh ka dieu katingali. Tadi mah abdi rada ti ditu rada poek ka dieu teh. Duka pedah. Nu ngajina geuneuk sugan tadi mah. Aya mah rada caang teu. Oh emang kumaha banget tuh bener. Terima kasih kepada tim rekaman audio shot. Saya nggak tahu dari mana. Terutama video shooting yang saya bawa itu Kang Aim Studio yang dari Indramayu. Terima kasih Mas sudah hadir. Pokoknya nanti tim shooting jangan fokus ke penceramah. Sekali-kali shot nini nuker heuai. Pokoknya mah nunutan nu heuai nu calangap shot langsung. Eta nu FYP mah nge-shot beungeut kieu kasep mah teu aneh. Bener teu? Geus umum nu kitu mah coba nini anu huntuna geus beak. Sing sehat sadayana panjang umur. Oh di sini ada lembaga pendidikan agama Islam Miftahul Jannah, Ponpes, Majelis Taklim, Puad, PAUD, Diniyah, Yasinan. Waduh Masya Allah. Kiainya hadir gak? Siapa nak? Oh Mbah Sugeng Daluh Mbah Wilujeng Wengi salam hormat ti abdi ka pangarsa kasepuhan. Hapunten abdi teterang namina hiji-hiji na teh aya catatanana ieu teh. Aya ge catatan rana di dieu teh pangarsa. Hapunten Abah sing sehat panjang yuswanya. Salam ti abdi ti Sukabumi Jawa Barat sami-sami abdi ge turunan mah Kuningan. Ngan ayeuna jadi tamaga. Keluarga mah pun aki ti Kuningan. Tadi oke tos jarah heula tadi tos duhur tadi jarah ti Syekh Ireng ti palihan daerah naon tadi teh? Waduk Dharma. Oh Dharma. Tama ke waduk atuh. Ti palihan destinasi wisata Dharma tadi teh. Dharma Loka. Loka ya, mohon Dharma Loka. Margi lamun nyebut waduk hungkul, waduk bahasa Indonesia jeung waduk bahasa Sunda beda. Kanyut bahasa Indonesia jeung kanyut bahasa Sunda sami teu? Beda. Cek urang Betawi, ya Allah Mas, itu barangnya kanyut. Berarti lawan palit. Kanyut dirinya mah hanyut, Kiai hanyut. Ditulis nama hanyut ngan dibaca nama lain hanyut. Tanya ke orang Betawi, kanyut. Tah ceuli tah. Beda jeung kanyut bahasa Sunda. Ari kanyut bahasa Sunda mah hartina naon? Kantong alit. Tabungan. Cengce. Bade hajat, bade nikahkeun murangkali, bade ngetrukeun kanyut kunang, berarti ngetrukeun bobo duit maksudnya gitu. Hajat pamungkas. Dupi ieu si teteh teh pahajat nu ageng nu tengah nu alit. Ulan nu tengah. Oh, sok raos nu tengah mah. Mohon sing barokah hajatnya. Amin. Bapak Karto urang Sunda eta teh. Lan asa anehnya. Da Sunda mah Karta. Kuduna ge Karto mah Jawa. Mohon. Lamun di Jawa Barat Dadang, lamun di Jawa Tengah Dodong. Bener dodong segala dodong. Dudung. Aduh Masya Allah. Sing sehat sadayana panjang yuswa. Ngiring bingah ya kasih teteh saha namina teh gelis? Iin. Sabaraha Iin? Inayah. Aduh Masya Allah. Iin Inayah. Pamagetna? Pupung. Lan? Pupung. Mohon. Kayak orang hitung heula.
Pupung Pupung Purnama Rebo, Iin Senin. Halus. Aku bae salah ge. Ya insyaallah ningang jodoh ya. Naon? Heueuh nyata kitu. Can puguh si teh. Naon geus naon? Geus nikah? Heueuh ari nikahna mah geus. Ngan masalahna kieu jodoh teh aya jodoh dunia, aya jodoh dunia akhirat. Ari jodoh dunia akhirat mah moal pegat, najan digoda, dipitnah, diuji, wah moal pegat kecuali kematian. Teu saeutik jodoh papegat di tengah jalan gara-gara selingkuh, gara-gara ekonomi, gara-gara teu kuat, teu sabar ku sifat salaki, salat tara, ngaji tara, ngan nguseup. Aya teu kiai nu carai di tengah jalan? Ngomong aya teu? Aya teu? Aya. Berarti jodohna di mana? Di dunia wungkul. Beda jeung jodoh dunia akhirat. Tah Neng Iin mah jeung Cep Pupu Purnama dunia akhirat ya mah amin. Amin. Mereka tidak akan pernah berpisah kecuali kematian. Amin. Buh. Karena Breto dulu Iin pernah bertanya kepada Pupu. Kata Iin begini, sayang, aku mau nanya boleh enggak? Kata Pupu, mau nanya apa? Asal jangan nanya saldo. Kamu tuh serius ngasih sama aku? Setiap perempuan pasti ingin kejelasan, betul? Cek Pupu kieu bari nangkep tangkal cau. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma Iin yang cantik. Asik. Kemudian Iin pun menggoak. Nggak jawab. Kata Iin begini, banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka Pupu yang tampan, berjuta bintang Di langit. ngomong hei. Neta ngomong sing teu bisa ngising. Ngomong. Siap. Berjuta bintang Di langit. satu yang bercahaya, berjuta gadis Yang cantik. cuma Iin ku cinta. Pandai Pupu merayu, Iin pun jadi malu. Masya Allah. Kembali dari panganten mah kudu dikitu-kitu. Karena ge pangan Ten. papang taen. Panganten, papang taen, papang teh kiih. Taen teh duaan. Berarti panganten teh Kiih duaan. engke penting eta mah urusan manehna kendai. Urang doakeun sing sukses. Sing lancar. Atuh ayeuna mun teh Iin ngagugahkeun carogena tengah peuting hoyong kacai, hoyong diganong, digugu moal. Yakin? Yakin. Saur teh Iin teh. Aa gugah hoyong kacai, hoyong pipis. Saur Cep Pupung teh mangga geulis hayu dianter. Alim hoyong diganong dilaksanakeun moal.
dilaksanakeun aja lalakina leutik awena gemrot oge da saking kunyaah namina ge panganten tina sakinah tina uskun atau tentrem ku ningali pameunteueuna ge masyaallah sok coba-coba ece nu geus kolot ece tah tengah peuting ngahudangkeun salaki coba hujan coba anjing babau anyar keneh aya nu maot ngahudangkeun salaki nyuker tunuh ceuk ece teh ieu hudang hei naon yang kiih atuh sorangan kudu ngahudangkeun kami ceuk salakina sieun loba anjing di luarna ulah di luar kiihna di dapur luhureun hau seueur keneh nu nganggo hau di dieu alus lah ulah ninggalkeun tali paranti komo ayeuna saur presiden SBY gas bade teu aya cenah solar bade teu aya bensin bade teu aya mobil ge diganti ku mobil listrik jigana engke mah awewe ge diganti bangun teh ku robot Allahu Akbar gidig pamajikan tengah peuting kajai bari ngawer-ngawer sarung anu maksad sinareng tujuan pada kiih torojol ka dapur morosotkeun calan tuluy naek kana luhur hau disangkana kloset duduk wer kiih didinya beres kiih poho teu nyanak cai meureun kudu ngisang kudu ngisang cacapa ka ditu ka dieu bari kayaan poek da can mayar listrik gep kana kompan dikoncelang-koncelang kadenge aya caian mahi sakieu ge gaplok-gaplok dipake ngisang teu nyaho wadah bensin wadah bensin beres kiih ateul jaba panas ngoceak maratan jagat lumpat ka salaki ceuk pamajikanana abah punten abah pangdamarankeun tegenah paranas ge cobi cenah pangnyenterankeun desenter lain ku batre da eueuh batre malah make korek gas cetrek kahuruan harita keneh beda panganten baru jeung panganten lama bari ari panganten baru mah barungah bunga teu euy teh bunga teu bunga atuh bunga kumaha tuh barang weuteuh daging seueur keneh aci seueur keneh dulur seueur keneh tatangga seueur keneh mitoha aya keneh aya keneh ya bunga panganten anyar mah deuh karak saminggu mah engke geus saminggu mulai tah karak sapoe mah tuang ge di kamar di anturan ku mitoha bilit bade tuang heula jeung kobokan-kobokanana ece dibawa saminggu leungit kobokan ceuk panganten umi mana kobokanana teu nyokot teh sorangan ka ditu robah maka perlu nasihat teh untuk mempersiapkan diri tatkala orang lain sudah tidak ada sebab rumah tangga tidak cukup membalikan telapak tangan rumah tangga butuh mental yang luar biasa kahartos lamun lalakina pundungan awena pundungan walila matak lalaki kudu dewasa cep pupung kupingkeun bager kita sesama laki-laki saya kasih tahu kamu ya pertama perempuan itu makhluk halus
lain jurik lain. Awewe mah Makhluk halus. perempuan. Jadi lamun mamatahan awewe tong disakali Ken. sabab diciptakeun ge ku Allah tina tulang iga belah kenca tulang iga teh bengkung. Lamun hayang lempeng disakalikeun tinimang potong karah naon? Karah potong. Maka awewe mah kudu lemah lembut. Contoh ya Cepupung contoh. Poe Jumaah Cepupung ngagidi ka masjid maksud bade ngalaksanakeun salat Jumat. Si Nyai teh Neng Iin dah hoyong ngabungahkeun caroge, hoyong ngabakti ka caroge, der manehna teh nyeun sayur asem. Maklum nu kakarak can pangalaman loba teuing. Uyah pangset. Balik Jumatan ditawaran ku istri cek Neng Iin, ayang aku tadi nyen sayur asam tahu, cobi diasaan. Begitu diraosan ku Cepupung pangset. Suami yang bijaksana moal langsung nyala, moal langsung ngagogor, komo ngahina basa moal. Begitu diraosan ku Cepupung sregot. Bagoy pangset cek pemajikan ayang enak pasti gitu tujuanana ngabungahkeun hate pamajikan sok sanajan teu ngeunah sabab lamun jujur harita keneh perang dunia kedua terjadi awe mah kudu kitu mun ceuk salah kitu beuh kabaku masak teh jadi hati mah geus mah capek di sisia pasti bakal nyeri hati. Puji we heula Cepupung teh buh ieu masakan naon cenah ieu masakan Gusti sapanjang nyuhun sirah nu ieu can mangih sayur asem model kieu buh raos pokona mah cek pamajikan atuh saepkeun raos mah insyaallah minimal ulah sok ngahina ba tuh komo lamun diakur-akur jeung awe sajen paling mung awe mah wanita paling gak mau dibanding-bandingkan. Jeung salakina ye lamun hayang nyeun sayur asam tuh diajar ka Ci Itoh, ka Ci Eha, ka Ci Mimin, ka Ci Teti. Mal dekeun nyeun-nyeun deui mal. Maka tugas orang sebagai suami kudu ngadidik kanu jadi pamajikan. Sok sanajan lalaki neka irah ge mal bisa dewasa pangersa. Tukang son. Lalaki mana jan kumis baplang sangga dulang punten nya. Nah di imah nama. Di dieu mah buh. Jika Mang Komar premang pensiun. Ya dengekeun lalaki mana ka irah ge mal bisa dewasa. Mal bisa keur leutik dicarekan inung. Asup sakola carekan guru. Carekan ku guru. Teh ieu teh guru teh. Masyaallah. Geus boga pamajikan. Carekan pamajikan. Carekan keneh ku pamajikan. Sok jujur, di dieu sok dicarekan ku pamajikan sa. Nukur udud, henteu pura-pura henteu. Sok dicarekan tara. Sok sing sabar kumaha. Sok bener? Sanasip. Ada wah kiai awahan sih pelebah pamajikan mah. Maruk kumaha kitu. Entong kelas urang taroskeun ka pun guru Abah Haji. Hapunten Abah Haji namina saha? Ulan? Cep. Bapak Sueb. Oh. Abah Haji Sueb. Hapunten kasupuhan taroskeun ka pun guru Pak Kiai Sueb. Entong kelas urang jelema loba doraka. Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah ngadenge Sayyidina Umar?
jelemana sahaok kadua gaplok gaplok teka harting sikat ngadenge aya musuh ngahina Kangjeng Nabi geus moal ditanya cabut pedang babad beheungna saking kunaon saking ku garang Sayyidina Umar hiji mangsa aya sahabat namina Zaid bin Sabit datang ka bumina Sayyidina Umar maksud Zaid bin Sabit rek curhat sabab boga pamajikan goreng biwir lain biwirna jeding lain goreng biwir teh goreng adat salah saeutik ngamuk salah saeutik ngamuk eupan ripuh meureunnya arek curhat ka Sayyidina Umar arek menta bolongan kumaha carana nalukeun macan nu goreng adat barang datang ka bumi Sayyidina Umar kasapak Sayyidina Umar ge keur dicarekan ku saha teh ku istri majikanana balik deui Zaid bin Sabit ningang isuk panggih jeung Sayyidina Umar jeung Sayyidina Umar ari ente kamari jika katemporek ka imah geuning mohon pangarsa kunaon sia teh ditepikeun ka imah cek Zaid teh naon mah keseuri sagala nya maksud abdi teh ka bumi salira teh bade curhat abdi boga pamajikan goreng biwir goreng adat goreng buir kumaha carana supaya jadi bager ternyata salira ge keur dicarekan ku pamajikan katingali ku abdi salira teu ngalawan ngeluk we jika buek menang mabuk cek Sayyidina Umar bari ngalintingkeun kumis dengekeun kaula cicing dicarekan ku pamajikan lain sieun lain cek saha teh lihat bang pemajikan sekali ngadagor ke maut cek Sayyidina Umar lain sieun lain ngan saur Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupingkeun ieu kana sieun ku pamajikan kupingkeun saha-saha lalaki anu sabar kan keur udud dengekeun saha-saha lalaki anu sabar dicarekan ku pamajikan maka derajat eta lalaki waliyun min aulia Allah anjir hayang jadi wali mah teu kudu tapak di gunung ninggalkeun anak pamajikan hayang jadi wali mah teu kudu tapak cara Sunan Gunung Jati atawa Sunan Giri atawa Sunan Kali jaga lain pangkat urang eta mah hayang jadi kekasih Allah mah hayang jadi wali mah cicing sabar di mana pamajikan keur ceramah antep we laras sumuhan lamun sarwana moal bener darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan perang teh akadituna geus perang teh di perang poe Kemis poe Kemis malam Jumaat aduh ekor nafsu mah heueuh cek salakina pusing aing boga kalakuan pamajikan kitu pokona poe enak keneh bawa budak bawa pakaian aing milu atuh imah rek pihnik lain musir perang poe Kemis datang malam Jumaah jaba hujan ngaririncik aduh ngadaweung di pos rona pelenyun udut jiga nu ngeunah padahal hate mah kosong maksakeun maneh balik ka imah ngetrokan panto i sare saha nu ngomong atuh jurig kembali ka jurig gue geus kitu mah geus harga diri pan makana lamun urang keur amarah tahan komo ulah nepi ka hampang leungeun kade kalalaki ya neng gelis kasep tos kangeng buku nikah atos buka dina buku nikah halaman pangujungna belah kanan aya siga taklek
Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. 1. Apabila suami meninggalkan istri 3 tahun berburut-burut, Terbirit-birit. berturut-turut 3 tahun berturut, beres kawin teh ngaleungit weh. Tiada kabar beritamu. Ari kitu mah rek gawe ka harti bebeja jelas ieu mah beres akad teh leungit tiada kabar berita. 3 tahun berturut-turut hiji eta waktuna. 2. Membiarkan istri tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin selama 6 bulan lamanya. 6 bulan teu mere dahar, teu mere Dahar. nu di dahar. Pana aya nu di dahar, Aya nu ngadahar. aya nu ngadahar. Jadi silih Dahar. begitunya kahartilah segitu ge. 3 ngantep teu malire salami 3 bulan lamina bisi yo saimah sakasur sadapur sasumur tapi hare tepatnya teu naon 3 bulan, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama dan gugatannya diterima oleh pengadilan agama. Ulah sok hampang pas saya seutik gaplo neka penyon pamajikan salah seutik talapung kumalamun murag di imah tatangga dari pulung ku batur mah ulah geuningan tungtung nate ku batur ulah ku urang disiksa. Perempuan itu diciptakan untuk dicintai dan dilindungi, betul? Betul. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Pupung kupingkeun bager. Di balik kecantikan istrimu ada skincare yang harus kau bayar, betul? Betul. Cantik itu butuh modal, betul? Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Ari nu asli di dia Pupung apa Intan? Intan. Iin. Lan? Ca. Iin. Punten abdi teh rada torek kitu duh. Can dahar teh kieu lah. Can menang udud ya Allahu Akbar. Si pohoeun si eta panitiana sibuk meureunnan. Atos saat. Atau si pasihan? Atos. Nah can nepi ka urang atuh. Kade kudu dobol ka kiai mah. Punten Pak Hajat. Datos teu asa-asa abdi teh sareng anjeunna teh kantos pernah kapungkur waktos di alam ruh. Ngan pohoeun deui manehna teh. Jol nanya we tadi teh kantos cenah sakali di dieu. Teuing cenah iraha. Eta cenah judi Lebak cenah di saha? Di saha? Kapungkur cenah nya. Nya cete, oh nya nuju mirah keneh cete kepungkur mohon ayeuna mah tos awis margi nyanak grup mohon leres mohon kabawakeun kurang kuningan kurang kuningan mah kitu bahasananya bade ngaos mohon atuh urang kumaha ngajawab nu si jawab ti heula tadi badai ngaos mohon. Urang dia mah, urang Cerendang duka di dia mah. Kampung Cinaon Citeko non teh. Salah reuma. Mohon. Reuma teh pare di kebon. Nya huma kebon paribasa geuning bade ka mana bah? Bade ka reuma. Berarti bade ka gunung, bade ka kebon, melak pare, ngaran parena pare huma. Ari pare huma mah pare tanpa cai, ari pare hama mah pare nu make hama. Tak disemprot ngerah pare. Mana Cep Pupung teh mana ngajung? Eta oh aduh. Jauh teuing teh. Kaluhur cenah. Saya punya lagu untuk kamu, Pupung. Kamu seneng gak dapetin Iin? Bahagia gak? Anjay. Kamu tahu gak siapa dia? Iin itu adalah bunga desa Salareuma. Betul?
Bagaimana kalau kita menyanyi, setuju? Oke. Sebuah lagu untuk Pupung Irama. Tong negeting suka Badung. Tah paling dinya hiji di dia hiji tah. Cobi neng turun neng bah turun bah. Atunya di luhur sorangannya. Duaan ada dihanap. Abah tuh naik ke dia, bah, duaan-duaan. Jadi lega itu rek luluncatan ke sok debat. Oke, hadirin, sebuah lagu yang cukup indah. Mahakarya dari Bapak Haji Rhoma Irama bersama Porsa Rompal Kuningan. Lagu indah judulnya Bunga Desa. Prima Dona, tenang. Prima Dona Desa. Musik kok. Balik ke dia. Masya Allah. Hai prima dona desa, kau indah mereka. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jamanan hati di tangan sanubari sebagai kembang sari semerbak mewangi. Hai prima dona desa, kau indah mereka. Insan Audio luar biasa. Alam sekitar menjadi saksi, jadi saksi akan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji penciptaanmu. Aneka bunga merasa iri hati akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang bersaing mempersuntingmu. Dona dona don, prima dona desa. 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 Hai bunga prima dona desa, kau indah mereka. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di tangan sanubari sebagai kembang sari semerbak mewangi. Hai prima dona desa, kau indah mereka. Atur nuhun umi abah teteh sadayana atur nuhun. Gunukeun di dinya gunukeun. Atur nuhun. Alam sekitar menjadi saksi, jadi saksi akan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji penciptaanmu.
kumbang bersaing mempersuntingmu. Dona dona don, prima dona desa. 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 Hai bunga prima dona desa, kau indah mereka. Izinkan ku melukismu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kembang sari semerbak mewangi. Hai prima dona desa, kau indah mereka. Dona dona don, prima dona desa. Prima dona desa. Dona dona don, 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 prima dona desa. Hatur nuhun. Ya, emprak. Cepulungan kabeh. Alhamdulillah. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana para wargi nu karsa kapayun bari masihan saweran. Gusti langkung uninga kana niat sadayana. Mugi-mugi dibalas ku Allah Ta'ala. Ngahaturkeun nuhun katampi nu 100 200 50 10 5.000 katampi ku astakali berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana narimakeun Nana. ku margi ieu acis pamasihan pangintennya. Insyaallah ku abdi bade dipasihkeun deui ka jalmi nu ngabutuhkeun nyaeta pun bojo. Atuh taroskeun ka Abah Haji nya Abah Haji. Da sadayana ge jelema di dunia bijil tina jero liang. Kabeh bijil tina bareng kabeh bijil tina di dunia ngabelaan beak hirup asup kana jero balik deui kana ulah poho kana maot. Umi aduh masya Allah ini garelis aduh saware Allah Akbar. Aduh hapunten abdi teh peueuh teh swanten teh peueuh serak digeder ti tanggal 2 Syawal Gusti nu Agung ke Pemalang ke Jawa ke Kuningan ge dua uihan mohon kamari teh di mana mohon Pajawan Kidul Lebak Wangi mohon tebih ti dia mohon lumayan oh mohon terus mam teh acan nyata gitu orang Sunda mah unik upami di Sukabumi ciri khasna teh dekah dekah Sukabumi teh upami di Bandung euleuh karunya teuing upami di Banten eta geuning kiai ka dia jeung saha kiai jeung saha sorangan bae nya Banten ta
benten sareng Kuningan atuh geuning ya. Tadi di lampu merah atuh geuning eta kiai mun kasep Ahmad udah ngaos mohon laras keun ada orang Sunda mah nyaeta luar biasa. Upami di Kuningan aya teu nu nyariosna ngagaleong. Sapertos di Sukabumi aya teu. Di Sukabumi mah kieu ya. Ye, baru. Bade ka mana? Aya nu kitu layokna teh. Aya. Daerah naon ditu? Cirendang. Cirendang kitu henteu Cirendang mah. Sukabumi mah ngagoak. Lingi heula pangarsa ka dieu. Ye, cai-cai atuh. Sukabumi teh. Kade pangarsa ngaheureuyan kuring mah. Terang-terang termos kena boteng. Gitu. Luar biasanya. Luar biasa. Sunda itu luar. Urang Sunda mah anyar pinangi ge tareh naon? Tareh wau. Ngan lamun kana hutang sok tareh poho. Ningali ditagih teh geus aya can duit teh. Duit naon? Aduh Gusti, urang nasehatan lo panganten. Aapupung ba. Kupingkeun bager. Nikah teh parentah Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah ngadamel alam dunia papasangan, aya berang, aya peti, aya nu jangkung, aya nu pendek, aya nu bodas, aya nu hideung. nyebut hideung tong malika ditu. Itu malin hideung poek. Kembali meningkaneh nu hideung daek usaha nya. Tuh tingali Bang Jack, halo. Jika Bang Jack meningkaneh hideung jika Bang Jack daek usaha daripada lalaki kasep mokondo. Apal mokondo tuh? Dahar hayang ngeunah, udud hayang ngeunah, gawe mung, usaha mung, ibadah mung, pakai calana mung, teuing segala embung da itu mah. Nu burung nu hardolin, dahar modal ulin. Ibu daek pakai lagi gitu. Embung. Coba pilih. Mending kasep teu boga duit tara daek usaha pagawean hardolin. Mending paroek tidak. Mending gareuneuk duitna ratusan juta bari daek ibadah. Keder. Kulan kendai embai genek oke nu penting daek usaha. Da geus rumah tangga mah cepupung. Tos rumah tangga mah teu cukup ku cinta. Teu ibu ngomong nu tukang euy. Ibu, apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Tidak, Roma. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Tidak, Roma. Oke. Tentu rumah tangga hari ini butuh doa. Si makan duit teh huruf teh doa. Duit ongko. Doa ongko. Betul. Betul.
Oke. Banyak orang rumah tangga duitnya miliaran, laki-lakinya ganteng, perempuannya Cantik. cantik, tapi rumah tangganya tidak lama. Kenapa? Karena ketampanan sifatnya sementara. Betul? Betul. Nggak jawabnya maka suara Pak Haji itu. Betul? Betul. Betul? Betul Roma. Kecantikan sementara. Betul? Betul. Tibang betul-betul bebaris teh. Semuanya Tara. nggak ada yang abadi di dunia ini. Yang katanya cinta mati, dulu pernah berjanji di bawah pohon cau, sungguh aku nggak bisa hidup tanpamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uiu-uiu. Ternyata semua hanya waduk belaka. Cinta bukan hanya Di mata. ngomong, woi, ngomong. Cinta bukan hanya, Di mata. cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara Kita ku harap engkau kan terima. walau dipandang hina, namun hakikat Cinta kita. Kita yang rasa. Nun. Jadi masalah rumah tangga mah teu karasa ku batur. Urang anu merasa Kan. katempona cek batur ece mah bangun bunga geuning. Naon bunga teh? Heeh, beteungna kitu teh. Akang mah bangun bunga cek lalakina cek Pak Agus tuh di situ. Nu kupeana koneng boro-boro bunga pugur rodat aing teh cenah. Ayeuna urang nu tatangga imah 2 lantai, mobil mewah, katempona bunga teu? Bunga. Katempona mah jiga bunga, tanya manehna geura. Kudu dibajakeun mah bah. Boro-boro bunga, pararusi nu aya. Di dunia mah Duh. silituding. Duh, si Dede tos bobo can, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bebenangan. Nuhun pahajatnya. Tadi kabagi abdi ge meunang tadi naon tadi ngaranna teh? Anu gantungan teh naon? Renceng. Alhamdulillah. Kadek kiai mah bedakeun. Ulah sagede kieu sing bener. Kiai mah naon? Kardus? Oh gitu. Oh biasana gitu. Oh. Nyari biasana gitu mah berarti ulah ditinggalkeun. Daya tamah tali paranti. Sok sabar kardus biasana. 3. Oh, alhamdulillah itu. Kebagian sararea murenan gitu. Mobil belah ditu tuh nu Pajero bodas. Kada salah ngasupkeun. Darer kana mobil tukang son deui ah. Aing cilaka atuh. Umi tingali tukang son jika genahnya pagawean kieu. Masang di tengah jalan kieu okehnya blek ieu geus di tengah sawah. Di tengah sawah coba hujan parum lampu. Koslet. Bacan dibayar. Wah, pokoknya mah mata gara reheng teh naon atuh. Stres eta teh. Ekem bae sing jadi ibadah. Pupung kupingkeun. Aya hiji dosa. Aya hiji Dosa. eta dosa teu bisa ditobatan ku haji. Teu bisa ditobatan ku sodako. Teu bisa ditobatan ku nyanung. Teu bisa. Teu bisa ditobatan ku umroh. Teu bisa ditobatan ku rajin ngaji. Kur bisa ditobatan hancurna eta dosa ku kapusing salaki leangan duit jang pamajikan. Allahu akbar. Tong dianggap enteng leangan nafkah jang pamajikan teh gede. Naonna pahalana matak iin
ibu-ibu mun salaki keur hulang-hulang tetong dicarekan ulah diganggu salaki keur menyendiri teh bari nyoa HP eta teh lain salingkuh lain keur mikiran kumaha carana ganti ban bener teu kumaha carana ngomehan soan koslet kamari duit eueuh jaba kahujanan torojol pamajikan kitu we nya kitunya pagawean teh towa ka Gus towa ka Suudon tempo heula di balik senyumnya suami ada beban yang luar biasa di balik keringatnya mereka ada air mata yang mereka taruhkan pamajikan moal dihampura dosana haram asup ke surga tanpa ridho nu jadi salakina engkau mimin dengekeun langsung ngagampangkeun kalau laki teh capek ngangan duit teh capek teh titah saha mangulan nu kieu atuh coba dagang kerupuk gerah aya jamaah tatanya ka imah aa cenah hoyong abdi teh bade tataros cenah pan aa mah ahli hikmah ongkoh kiai mubalik ongkoh masalah naon abdi teh nuju usaha cenah hoyong maju oh gampang cita yang maju usaha mah lamun teu ngojek nyupir angkot hayang maju mah lamun hayang harampang dibawana dagang kerupuk gitu. Yang tereh cair bisnis dagang es sabenerna mah usaha mah nu gampang eueuh kabeh oge bener teu iwal ti ku cinta model mangulan nu kieu lamun teu cinta kana sonda moal daek moal ngan ku sabab ahli seni resep we coba ke magawean tong dipasangkeun di dieu kagok nu tingkat 3 masangna geura gitu kembada dibayar ieu nya sing barokah geus lunas encan encan sias mengkilang tadi bebeja duit teh jeung mubalik kabeh cenah kembada deket ieu di ka mana tadi nya usaha naon tapi karena usaha salaki jadi aya dosa nu teu bisa ditobatan ku haji jeung umroh kecuali hancurna eta dosa teh ku kapusingna salaki mikiran nafkah jang pamajikan komo lamun keur ngising mun neangan ilham teh paling gampang bener teu bari ngising itu bari udud majer meneng-meneng Gusti peteng atenera sukan ka mana majer meneng Gusti peteng atenera der ku budak degedoran panto leungit hancate langsung nah gitunya ibu niin bager ayeuna iin tos gaduh Arjuna aduh nu kasep kabina bina ieu teh lamun ceuk bahasa Inggris mah nurub cupu naon cenah nurub cupu teh nu kasep jeung nu geulis eta nurub cupu kumaha lamun pawena geulis lalakina geuneuk eta mah lain nurub cupu eta mah nurub balukang kemain penting mah daek ibadah daek usahanya naon kasep ke tara salat mah musingkeun da kumaha teu boga duit mah nah in heula nya salaki teh pangeran di dunia naon cenah pangeran di dunia sehinggakeun hiji pamajikan maot salakina teu ridho mangka eta awewe mal bisa asup ka jero surga kumaha kewajiban pamajikan mah kur hiji tugasna samina wa atona saya dengar saya turut atas perintah salaki naon bae oge kecuali nitah maksiat nitah nyolong hayam ulah diwaro nitah masang togel nitah judi tong diwaro ai nitah hade mah tibang nyeun kopi mah tuh dah moal pira gitu mah atau nitah nyieun budak nawaran ti heula pahalana luar biasa eta teh heuceuk nya mun malam Jumaah teh geura salaki keur hulang-hulang ieu sampeurkeun ku heuceuk ceuk heuceuk teh Bapak bade moal ceuk salakina naon ieu mung penghanut
kengeng ngebersihan bieu cek salakina insyaallah lain insyaallah darwe in apungnya pupung didoakeun ku asing buru-buru boga budaknya anak pertama lalaki teh insyaallah engke sunatan ngondang deui ngan kemara da mahal kembae salah milikna we nya ya lamun hayang boga budak lalaki naikna ti ka tuhu turun kenca ieu regepkeun ieu kolot ngaji yeuh mun hayang awewe naik ti kenca turun ka tuhu hayang sajodo tong turun-turun bener ulah turun cicing we cenah cicek mah aya tata jeung cara dina kitab Fathul Ijar lamun urang hayang boga budak anu soleh pupung iin hiji di mana bade upacara kemerdekaan Republik Indonesia malam Jumaah hiji dua anak kedah ibak heula sok ibak heula niatna kumaha nawaitu liduhupi thayyibi sunnatal lillahi ta'ala tulis nawaitu liduhupi thayyibi sunnatan lillahi ta'ala niat abdi mandi ngasupkeun perkara nu hade lillahi ta'ala beres mandi make baju nu alus ece hei make baju anu alus idi kumaha malam Jumaah ece ti heula di kamar make kutang anu eta teh geuning anu kupu-kupu anu kitu makena alus make celana jero meuli anu hurung loba na TikTok aya kemari teh urang COD 75 hargana 75 ih sok malam Jumaah pan para roek remang-remang jadi salah kita teu kudu neangan da geus kanyawan kucap kicep oh itu di juru geuning cenah sampeurkeun aduh masya Allah langsung ke heula salese we rekamana tenang maca heula Fatihah sabalik euy Fatihah sabalik kulhu palak binas sabalik geus sakitu Yasin bak teuing Yasin sagala geus ini ke Anas beres langsung salse we salse ulah langsung kana inti dina tafsir Ruhul Bayan kedah pemanasan heula kebayang kedah pemanasan heula kumaha contona cepeng pananganana bari dipuji indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu puji heula engkaulah sayang mutiara hidupku engkaulah sayang permatanya hatiku puji heula geus dipuji pan bunga hate karak lampu parem sok der we tidinya marek make jurus ajul gedang heuk langsung jalan kaki entep senok heuk karecek marmot heuk naon deui sugan urang dieu boga sorolok asbes heuk bedil soren heuk geryem nilem heuk bebas dari Quran lagi nisa ukum harsul lakum istrimu adalah sawah ladangmu cangkullah sawah ladangmu dengan cara yang kamu suka rek nangtung manga nyangigir manga ngadapang manga nangkarak manga bebas tapi hiji nu Allah dilarang ulah tina lain para gina kartos deh ulah tina lain
paragina. Paragina eta mah dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, yang baranya bisa penting-ting. Jam 10 nahaon jam 11 teh. Tadi naik setengah 10, geus jam setengah teu karasa. Urang ngalagu heula, lagu kedua teh naon teh? Boleh saja. Boleh saja. Apa yang heula? Yang heulanya? Boleh saja terakhir ke. Ada lagu Ju Indah judulnya Yang. Jadi lalakonna teh kieu ya. Kapungkur teh waktu Pak Haji cilaka, na filmna teh nya keur cilaka. Tuluy nelpon ke majikanana, "Ieu urang cenah salamet cenah kitu." "Oh, syukur cenah salamet mah, urang kawin teh jadi pas bade nikah." Ima alhamdulillah disalametkeun ku Allah nya. Pernikahanana bari halodo, barokah sadayana amin. Duga ka enjing salamet sadayana. Oge anu di kantun pupus nu engal anu pupus muga-muga sing ditampi iman Islamna ditempatkeun dina syurga Allah Subhanahu wa taala. Da sanes kahoyong panginten bantrok sareng acara alhamdulillah. Sebuah lagu. Mang Jack. Mang Jack mana nya Mang Jack? Jack. Pang mediokeun. Tong sare wae atuh teh. Nah, sing sae midona. Sebuah lagu yang cukup melankolis untuk kedua mempelai yang berbahagia dan untuk orang yang jauh di sana. Ieu mah musingkeun video teh. Sebuah lagu yang sangat melankolis untuk kedua mempelai yang berbahagia dan untuk orang yang jauh di sana. Yang tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai dan Sohibul Bait. Yang ini aku kekasihmu yang dahulu, yang ini aku, janganlah engkau ragu, yang tentu kamu masih ingat suaraku, yang tentu kamu tak lupa kepadaku, yang sayang. Rencanakan hari pesta perkawinan, tentunya telah engkau persiapkan untuk menyambut aku datang. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Yang ini
aku kekasihmu yang dahulu, yang ini aku. Janganlah engkau ragu, yang tentu kamu masih ingat suaraku, yang tentu kamu tak lupa kepadaku, yang sayang. Telah engkau persiapkan untuk menyambut aku datang. Bukankah telah kita rencanakan hari pesta perkawinan? Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Ini aku kekasihmu yang dahulu, yang ini aku. Janganlah engkau ragu, yang tentu kamu masih ingat suaraku, yang tentu kamu tak lupa kepadaku, yang sayang. Insyaallah nyawer eueuh na emprak eueuh surak-surak atuh insyaallah. Ini muringkak lagu teh nya. Matak muringkak kana bulu. Bulu punuk. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lamun dipikir dibolak balik dipapai dirasa-rasa. Sabenerna mah kahirupan di alam dunia teh ngan saukur saliwat. Kamari lulus sekolah ayeuna nikah, kamari asa anyar nikah ayeuna geus boga anak, amari boga anak ayeuna geus boga incu tuluy, kamari mah asa ngorak keneh ayeuna masyaallah ningali buuk mulai keluar naon eta teh surat ti Allah Subhanahu wa taala ngabejaan ka urang sadayana supaya ulah poho kana balik. Di mana orang tereh balik ke Allah, ku Allah diberi ciri dina awak. Mana contoh? Buuk hideung jadi bodas, kulit cangker jadi pewot, mata cekas jadi burem, jadi lamur, ceuli nu ngadenge jadi goblok, jadi torek. Najan di awet muda gede hese dia tambah geus takdir ti Allah. Leres teu?
Leres. Ngan saur Pak Haji Roma Irama, lamun hayang cager awak tegeringan. Apabila Anda mau awet muda, coba dengarkan saya punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa, dan jangan lupa rajin olahraga. Tah nu geringan ya aya teu boga penyakit asam lambung, kolesterol, darah tinggi, burut menahun. Anu geringan sing daek puasa Senin Kemis. Uy, nu geringan puasa Senin Kemis. Nu hayang beunghar sing rajin sodako. Nu hayang tenang hate jaga salat 5 waktu. Hayang tenang pikiran bahagiakeun pamajikan. Lamun pamajikan tenang ka urang ge tenang. Mun manehna ngamuk, ek saha nu nulungan lamun geus nyarenteng. Ek saha nu nahan sok. Awe mah tuh da lain lawanan. Sakalian make motor ya maranehna ya make motor di jalan ya. Sen ka kiri belok ka kanan. Disalahkeun teh lain narima da. Karah ngadat. Matak dilawan lain lawaneun nya geus cicing lah. Geus ada lalaki mah moal meunang kalau kumaha moal. Nu ka iraha ge moal meunang moal. Sabar kembae pupung. Oh, panten teh keneh. Mana? Sare heugay atuh sok. Bisa arek latihan sok. Pan kudu tadi ge cekna kitab Ruhul Bayan kudu pemanasan. Heula ulah jol gapruk da urang mah lain ucing. Bada jeung ucing da ka era mah mah hareupeun kiai ge geuning daroe hareupeun urang. Atuh nawaran-nawaran kahayang teh. Urang pada urang mah jelema meureun ulah kitu salese we dari ka mana tuh. Daena mah geus halalan thayyiban. Modalna ge yo dekoranna ge bagoy. Moal beunang 20 juta di koran kieu mah we. Beunang 50 ya beunang. Oh, kurang leuwih lah. Ya Allah ya Robbana. Modalna gede geningnya. Entek ulah tuluy nyanung teh ulah jadi ah. Gede modalna. Ulah, pokona ulah, nu rek nyanung ulah. Ulah bebeja. Genyur bebeja. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ngan meureunnan jang saha nu kitu teh, jang lalaki anu siap lahir batin. Bangsa urang mah wah da hiji ge moal beak. Hiji da kitu keneh kitu. Suga nu anyar mah rasana rasa panila henteu. Sarua we bau hangit. Atuh makana dengekeun. Iwal ti syukur kana nikmat ti Gusti Allah. Da guna-guna nafsu mah moal aya mahina. Bener tuh bah? Beres. Ku nafsu mah geus boga motor hayang, boga mobil hayang, jet. Cek di mana nunana kapal sagala tempat heureun kieu. Heuh nafsu mah kitu da ngaranna ge nafsu can ngejepat jadi banusan mah. Engke we di mana ngajamparing nyangirah ngaler kakarak. Gusti geuning kieu tara salat teh. Gusti geuning kieu di alam dunia tara ibadah teh. Panas eueuh piki paseunana tiris eueuh pisimuteunana. Mana pamajikan nu baheula sok mentaan duit unggal poe. Mana anak mana nu baheula dieyong-eyong diraden-raden. Mana eueuh nu nulungan. Iwal ti amal kahadean waktu hirup di alam dunia. Melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe, melak hade moal jadi goreng, melak goreng moal jadi kabeh bakal dihisab, bakal aya perhitungan payunan Gusti Allah.
matak dulur kabeh sing kahade ibadah ulah campoleh bisina kaburu Bae. berang penting ulah weleh ibadah sing daek sabab naon geuning maot ngadodoho datang tara mere Nyaho. datang tara mere nyaho ngadadak teu aya tempo ngadadak Teu aya tempo. anu gelis maot nu kasep maot nu geuneuh komo da urang asal tina taneuh bakal balik kana Taneuh. sugan ieu mah jelema beunghar maot ge beda ieu mah boeh ge make warna pink wa sarua warna Bodas. bodres eling-eling mangka Eling. rumingkang di bumi Alam. Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan Bae. engke teh si mayit ngajerit ka Gusti Allah dina kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ieu mayit ngajerit maratan langit ngoceat maratan jagat kumaha ceuk mayit Gusti balikeun deui abdi ka dunya hoyong sujud heula hoyong ibadah heula Gusti balikeun deui ka dunia cek Allah moal bisa karunya kulawarga maneh bisi sieun bener teu pan urang teh saking ku cinta gitunya ke pamajikan isuk dikubur sore peuting datang ka imah rek digabruk mal dibadil dekeun sisinglar salakin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kasabrang ka Palembang ari balik mau kurupuk ulah ganggu geus lain-lainna geura balik kalah diusir geuning karah Usir. Allah ai di dia lamun pamajikanna maot salakina sok ceurik oh nah bedanya tapi mun salakina maot pamajikan sok ceurik beda bah beda lamun lalaki mah heueuh awe mah jarang loba awewe teu kawin deui waktu ditinggalkeun maot kudu jadi Salaki. contohna tah Nah deui promo. moal neangan jurig teu kadeuleu tah anak dua geus kararawin nikah ayeuna teu hayang-hayangeun deui 12 tahun. dua berapa 12 tahun. anjir 12 Jadi tahun mah promo. geus tai hiangan atuh geus mal bisa diome 12 tahun 12 tahun dari tawaran teh hare-hare ter tos teu niat Gusti nu agung urang bisa kuat gitu mah lalaki hei 12 tahun kuat mah waduk lah lalaki mah karaksa poe ge pamajikan maot heueuh lewe harita masih kena sempat wudud lah weh oge Nyai Haryanu ninggalkeun akang Allahu Akbar torojol nu ngalayat nya gulis nya gede cek mayana teh teu urang mana eta nya rada meujeuhna teh Allahu Akbar lalaki tah awe mah eueuh cerita kitu eueuh salaki maot Gusti nyeri hatena ge moal mahi saminggu bener teh Umi ngomong awes teh dibelaan teh ngomong awe mah ditinggalkeun ku salaki ceurikna ge lain cara nu tadi lain kieu lawehna yeuh sa RT ngadengieun akang meuni arihaneun abdi jeung saha abdi jeung saha awewe tah torojol Kiai pengersa Abah Sueb. Abah Syueb cek Abah Syueb Neng Eling
Hei, bari ditepak teh sirahna. Eling, hei. Tong cerik wae eling, istighfar, istighfar. Sing ridho, sing ikhlas, karunya almarhum. Istighfar, istighfar. Di papatahan kitu jempe apa mungkin tarik? Bapak Ustaz. Lain masalah, sabar. Ya hutang kumaha. Hiji masalah hutang. Tuluy ngomong ka Kiai Abah nyuhunkeun ridona hayang pangibakan keun. Cek Kiai, pasti dimanian tenang. Awayana Abah ulah ku citi karesepna cihaneut. Cek Kiai cicing kumaha hirup we. Tuh, beda. Naon suri segala. Contoh enak ke ibu ngomong, ibu tadi kadege 12 tahun kadege. Ibu lamun teu mangge saminggu kuat. Ngomong atuh kuat teu. Sabulan. Bah dengekeun nya. Satahun. Anyir. 12 tahun. Tah buktina nya. 15 tahun. 20 tahun. Insyaallah. Kuat. Insyaallah. Bagoy. Makhluk naon atuh nya. Coba lalaki ngomong lalaki, Abah kepuntennya, Abahnya nu dipayun pangarsa. Temenak nu kitu satahun kuat. Asa teu yakin. Wadul. Anu kuat meureun aya ngan lolobana mah. Sabab kieu lalaki mah butuh sosok figur seorang ibu. Sabab awewe mah boga susu urang mah henteu, awewe mah bisa jadi bapak, bisa ngurus budak. Contoh lah budakna karuliah sabaraha pun budak teh? 2. Kuliah 2 anak ke? Alhamdulillah. Nu hiji geus kawin kuliah tanpa sosok seorang ayah bisa. Nyusuan bisa da bogaeun. Urang tapi tos janten odol. Naonna? Eta mah urusan di dinya eta mah teu nyaho urang mah. Gitu artinya kekuatan perempuan itu luar. Kieu we contoh, ibu-ibu lamun keur nyeuseuh bisa bari ngaganong budak. Biasa. Oke. Keur nyangu bisa bari nyusuan budak. Biasa. Bari nyusuan bapana. Henteu. Bisa. Bisa. Ayeuna lalaki bisa teu macul bari ngaganong budak. Wah, kepangpeng mah budak urang. Makana di alam dunia mah hirup teh saling membutuhkan. Jolo we katerangan wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Aku jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Lalaki tanggung jawab mikanya ka pamajikan atau pamajikan ge meureun kudu hormat taat kanu jadi salaki. Mudah-mudahan kedua mempelai sing bahagia runtut raut sauyunan. Kacai jadi salowi, kadarat jadi saloga, kacai sing getol mandi, kadarat sing getol salat, sageget sapihanean silipikanya pikaulas pikasih tug dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu ketiga judulnya boleh saja. Hayang nginum heula. Bah pamukakeun bah, maaf bah. Duh, cangkel bah. Alhamdulillah. Itu ke tenaga dalam atuh truk ini karah leweh dek kumis gede karena dipotongkeun aduh aing kumaha nginumna tuh anu ieu we Oke, boleh saja. Cangkeng karasa
saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang Anda suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Saiful Hajat, Pak Karto ya? Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hei, berbuatlah apa yang Anda suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Oke, banyak kekurangan dan kehilapan yang kami sampaikan bersama teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kalaupun tidak bisa di dunia, mudah-mudahan kelak kita ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu terakhir, insya Allah minta dimainkan. Insya Allah kita ketemu lagi kalau ada izin Allah. Kami grup Porsa Kuningan Aroma Muda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah.
semua bahwa satu saat kita jumpa pula. Insya Allah Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti. Insya Allah aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah Forsa Kuningan bersama Aroma Muda akan hadir untuk memenuhi undangan para panitia, warga masyarakat dalam rangka tabligh akbar nada dan dakwah. Masya Allah. Kita sebagai manusia tiada daya dan upaya, manusia cuma berencana, Tuhanlah yang menentukannya. Dari itu kalau berjanji, jangan gunakan kata pasti, sebaiknya Anda katakan apabila Tuhan mengizinkan. Kini ku berjanji padamu semua bahwa suatu saat kita jumpa pula. Insya Allah aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah, insya Allah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.